Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing kasadayana urang panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atas masihan kasempatan sareng kasehatan nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Ibu bapak anu dipika hormat sareng cara rencangan anu dipika cinta, para wargi anu dipika hormat kusim kuring. Dina waktos ieu abdi bade ngaduikeun pentingna urang ngajaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Terus urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadinten jeung cara anu sehat. Misalna berasihan awak pas urang keur ibak, berasihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh contoh cara hirup nu sehat. Contoh anu sanesna urang kedah micen runtah di tempatnya, teu kenging sembarangan. Terus lamun nyiduh ulah di mana wae. Batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambe henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jak-jak waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami meresihan ku kotor jasmani, urang teh kedah minang mandi, meresihan lingkungan yang segala kotor anu bisa menyebabkan penyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade meresihan ku kotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajak-jakkeun diri urang. Misalna urang rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.